Rudinta, Kang Rudinta, eta kadang itu, eta imah orang kakarek oge dijual. Geus aya juga meuli di 30 juta. Kumaha Kang Rudinta? Asa handeuh pisan kuring mah. Mangkana Bah Rustam ngaduitan ka urang 10 juta. Ari manehna geus langsung boga bati 20 juta. Poe ieu keneh dibadina ge. Asa kabobodo kuring mah Kang. Sik atuh cicing bae Kang. Cek Biona ngarewas ka Mang Rudinta anu mahena oge keur oloh kaget. Barang ngadenge imahna geus aya nu nawar deui 30 juta teh. Una, tapi kudu kumaha atuh? Kapan urang geus ijab kabul dijual ieu imah teh ka Bah Rustam? Cik atuh Kang, cobaan ngomong di ka Bah Rustamna, moal jadi kitu dijualna. Biona keukeuh lantaran mahena bener-bener hanjakal geus ngajual imah ka Bah Rustam teh. Dapedah geus langsung ditawar 30 juta ku Paramlan. Ih, atuh maneh mah era atuh kamina. Kumaneh bae ona ngomongna tembal Mang Rudinta. Ih, ari Kang Rudinta mah jadi salah kita eueuh pisan hojahna. Mangka kudu kuring atuh Kang. Mang Rudinta ngan seukur ngararet. Keur kitu kadenge jalma anu ngaran Ramlan nyarita deui. Tah, manawi kitu pamaksadan sim kuring ka dieu teh. Nya sapartos tu dicaroskeun tadi, sim kuring teh bade nawis ieu bumi ku hargi 30 juta. Manawi tiasa sapagodos. Cek jalma anu ngaran Ramlan. Nu aya di dinya kabehana ngaret ka Bah Rustam. Keur kitu ujug-ujug Biona cumarita. Satuju pisan abdi mah satuju juragan. Wios pisan abdi mah. Cek Biona, atuh jalma-jalma kaget ngadengi Biona nyarita kitu teh. Pok tua kampung langsung ngomong. Punten Biona. Ari Biona kumaha? Geuning wawantunan mutuskeun rempok ieu bade diical. Kapan Biona sareng Mang Rudinta mah tos teu ngagaduh-gaduh kana ibu mi teh sanes. Ijab kabulna oge tos dieksian ku sadayana. Ieu bumi teh tos diical ka Bah Rustam. Cek tua kampung. Nya di Biona. Biona mah geus teu ngaboga-boga ieu imah mah. Nah, wani nyebutnya tujuan sagala rek ngajual imah. Pak RT oge ilu nyarita. Biona ketempo era. Beungeutna langsung bae rai beureum. Di pihak sejen jalma anu ngaran Ramlan jeung baturna olohok siga nu hanjakaleun ngadenge imah Mang Rudinta geus dijual teh. Oh, janten tos diical ibu mi teh. Parantos Pak, parantos diical. Malah ijab kabulna oge nembe. Tah kabah diicalna oge. Tembal Pak RT bari jempol leungeunna nunjuk ka Bah Rustam. Leres, ngarariung di dieu teh nu nyakseni ical galih bumi Mang Rudinta. Juragan, tua kampung nguatkeun omongan Pak RT. Jalma anu ngaran Ramlan jeung baturna ngareret ka Bah Rustam. Bah Rustam ngan saukur ungeuk bari imut. Aduh, hanjakal pisan nya. Pribados tos kapayunan ku Abah. Cek jalma anu ngaran Ramlan hanjelu. Tuluy ngareret ka baturna siga anu minta pendapat. Tong wakatu putus asa Pak. Cobian ditawis deui. Lamun perlu paekeun bae hargana. Cek baturna ngaharewos. Jalma anu ngaran Ramlan ungeuk tuluy nyarita ka Bah Rustam. Apunten Abah, sim kuring tumaros. Dupi Abah ngagalih bumi ieu teh kanggo koperyoge naon? Pras digalihna sabaraha bumi teh? Tanya Ramlan. Ari kuring mah ngagalih bumi ieu teh kanggo dianggongan jerak bae juragan. Nya ari ngagalihna mah tadi ge tos kasaksian ku sadayaan. Hargina 10 juta. Tembal Bah Rustam jujur. Jalma anu ngaran Ramlan jeung baturna unggut-unggutan. Nu sejen arolohok. Iwal ti Kiai Arif anu katempo teu kaget teh. Ari kagetna jalma-jalma nu aya di dinya teh kulantaran kakarek apal lamun Bah Rustam meuli imah teh cenah jang dicicingan. Sedengkeun sakanya ho manehna kabehan pan ari Bah Rustam teh boga imah gedong jeung lega. Nanaonan meuli imah butut jang dicicingan teh. Jadi tungtungna mah kabeh nu aya di dinya nyangka nu lain-lain ka Bah Rustam. Nyangka lamun Bah Rustam teh sabenerna mah meuli imah teh jang neangan bati lantaran Bah Rustam cenah meureun geus nyaho lamun imah Mang Rudinta teh rek aya nu meuli mahal. Kitu cek sangkaan jalma-jalma nu aya di dinya salian ti Kiai Arif. Komo juragan pangsiun mah beuki mendekal bae hatena ngarasa panas ku Bah Rustam. Dasar si Rustam mah kejul. Geus kajudi ku aing mah. Bener-bener licik eta manusia teh. Siga ben heueuh sok tutulung ka batur. Si horeng pastina geus apal mainna teh. Lamun ieu mah teh geus aya nu rek meuli mahal, dasar kurang ajar.
Keur kitu kadenge jalma anu ngaran Ramlan nyarita deui. Apunten bah, kumaha pami kusim kuring ieu bumi teh digaleh deui. Bilih abah satadina kanggo tempat ngandrak mah pan masih keneh seueur tiasa milarian deui. Soal hargi kusim kuring ge wios ditaekeun deui. Wios kusim kuring ditawis janten 50 juta. Cek jalma anu ngaran Ramlan. Atuh ngadenge kitu sakabeh jalma anu aya di dinya beuki olohok deui bae. Atuh duit 50 juta teh jalma harita lain duit saeutik-saeutik. Bener eta, ari bahas utama memang jalma tukang ibadah PRT, tukang sodako. Eta rezekina ge heuruh siga nu gampangeun pisan. Cek tua kampung harewas ka Pak RT. Bener Pak Tua, memang janji Allah matar suraya. Atuh nusuk sodako walasna sababaraha kali lipat. Buktina eta Bah Rustam kakarek meuli 10 juta, geus aya nu nawar deui 50 juta. Cek Pak RT sarua mah oge ngaharewos, ari palebeh mah ngan saukur ngagarentes. Nah, ari aing hese teuing dia ngada rezeki teh. Ari Bah Rustam anu geus berat beunghar gampang pisan. Padahal aing oge sarua sok ibadah rarasaan teh. Bah Rustam berjamaah, aing oge berjamaah. Gerentes palebeh di sajian pihak juragan pangsiun oge sarua ngagarentes. Tadi si Rustam memang pinter oge usahana neangan duit bati teh. Sok tahan harga pura-pura teguh tuh. Aing mah yakin mainna teh hayang leuwih. Hayang leuwih gede batina eta teh. Ngan pura-pura bae dasar licik manusia teh. Kitu cek kerentas juragan pangsiun mah. Sedangkan Bionah jeung Mang Rudinta katempo hulu sarewas deui. Kang Rudinta, kadang eta lain tina 10 juta jadi 50 juta. Teu adil ya mah Kang. Hoja tukang hoja ulah cing bae. Cek Bionah ngarewos. Nah kami oge moal cicing bae. Geus kapikir ku kami oge. Kami kudu nuntut ke Bah Rustam, tapi ayeuna macan waktuna. Loba jalma hese euy. Kuliah kami disalalahkeun kena. Geus engke bae ona ku macet kami. Tembal Mang Rudinta sarua ngaharewos. Ari jalma anu ngaran Ramlan katempo ngahulang bingung. Nya handeul, nya keur mikir oge kumaha carana supaya Bah Rustam daekeun ngajual tanah anu nang meuli ti Bionah teh. Hese pisan dipengaruhan ieu jalma teh. Harga geus ditaekeun, angger bae embung ngajual. Kumaha carana nya? Kerentes Pak Ramlan. Keur kitu palebe cicing-cicing perhatikeun kaayaan jalma anu ngaran Ramlan, palebe langsung bae uteukna muter. Sigana eta jalma keukeuh mika hayang kana ieu imah ieu. Ieu jalan pikeun aing menang duit sigana teh ieu. Tapi kudu kumaha carana nya? Lamun gagabah aing bisa dicuriga. Kerentes palebe. Keur kitu dur kadenge suara bedug di masjid ditabeuh. Nandahkeun geus asup kana waktu asar. Bah Rustam ngarengha panjang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Gusti, ieu nepi poho kana waktu gara-gara nguruskeun bedunya. Mang Rudinta, tos kitu bae nya. Ayeuna imah ieu geus milik Abah. Nya wayahna sapoe deui poe mah her cicingan, tapi engke mah Mang Rudinta kudu milarian di tempatnya kanggo nganjrak. Lantaran ieu imah teh rek dipake dicicingan ku Abah. Teras kajuragan anu tidak ieu hapunten nya. Tah kitu bae kaputusan Abah mah ku Abah moal ical ieu bumi teh. Ayeuna mah hayu cuang salat berjamaah di masjid. Hayu jang Kiai, patua oge kasadayana. Bah Rustam terus bae jeung nangtung teu nunggu jawaban deui. Ngomong assalamualaikum terus reos keluar. Ari geus kitu mah tua kampung jeung nu sejenna oge terus pamit ka Mang Rudinta jeung Bionah. Kaasup jalma anu ngaran Ramlan jeung baturna. Satuluyna kabehana arindit. Tinggal Bionah jeung Mang Rudinta duaan anu aya keneh di dinya mah. Terus pok kadenge Bionah nyarita ka Mang Rudinta. Kang Rudinta, kadi tugot salat berjamaah jeung batur. Ulah cicing teuing di imah. Cek Bionah ka Mang Rudinta. Tapi Mang Rudintana siga nemugeun kalah ulang-ulang. Siga ngarasa berat rek ka masjid teh. Lah, era ona kami mah tara berjamaah. Ieu ari Kang Rudinta. Ka masjid era. Geus gawat ka ditu. Sugan bae rezeki. Geus ngacoba maneh mah ona. Di mana teuing ka masjid menang rezeki. Sugan mah bulan mulu daina teh menang berkat. Iya ari Kang Rudinta. Bodoh teh diingung bae cek kuring oge. Iya Kang Rudinta. Ayeuna jalma nu ti dayeuh pan ilu tuh berjamaah ka masjid. Sanu nyaho geus di masjid mah baru sam robah pikiranna. Terus ngajual imah ieu ka jalma nu tadi.
pan lamun Kang Rudin tak aya di dinya mah bisa nyao, bisa nuntut minta tambahan ka Bah Rustam. Cek Biona meuni tandas ngomongna. Mang Rudin tak ngahulang, nyaona cerdas maneh teh geuning. Heuh atuh, ari kitu mah kabeh rek berjamaah di masjid. Cek Mang Rudin tak bari tulujung nangtung rek nyokot sarung, ari Bionahna teu nembalan. Maina buru-buru nyokot bentolan duit nu tadi terus reos ka tengah imah, cag urang tunda heula. Aina cong caturkeun heula kayaan Bah Rustam jeung sejenna ka asup paramlan jeung baturna anu rek berjamaah asar di masjid. Pas marengana teh kayaan halodo di belah kulon katempo mega bodas anu umpal-umpalan katiup ku angin, rubah-rubah bentukna siga lukisan, nambah kayaan mata koas. Sedangkeun di belah wetan kaler jeung kidul mah katempo bengras bersih teu katempo aya mega setik-etik acan. Ari panon poe geus aya di belah kulon kadang katutup ku mega, kadang-kadang mucung deui sinarna meuni karasa haneut kana awak. Sora satu-satu lembur ngahayamna bebekna meuni kadenge reang patembalan, sakali-kali kadenge sora sapi jeung embe ditungtung lembur anu sorana reang sigana mah can diparab ku nu bogana. Bah Rustam jeung sejenna masih keneh laleumpang nanjak mulu ka masjid. Bah Rustam katempo leumpang panghareupna dituturkeun ku Kiai Arif tua kampung Pak RT jeung nu sejenna. Ari palebe ngahaja leumpangna pang tukangna nuturkeun paramlan jeung baturna. Sanggeus jauh ti imah Mang Rudin ta, palebe buru-buru ngincik nyusul ka paramlan, tuluy pok maharewos ngomong. Paramlan sakedap, kuring aya picarioseun. Cek palebe sanggeus deukeut jeung paramlan kadenge ngarewos. Atuh reg paramlan teh eureun ngalieu ka palebe. Palebe langsung ngomong deui, "Pangkeun ari sim kuring teh pami dipercanten mah janten lebe di lembur ieu teh. Kuring tiasa ngabantos ka Bapak perkawis bumi nu tadi dipikahoyong teh aku Bapak." Cek palebe anggar masih keneh ngarewos. Mane kitu paramlan meuli curing hak. Tah. Kumaha palebe? Abdi terus terang bae priweuh pisan kana tanah sareng bumi eta teh kanggo ngembangkeun usaha. Cek paramlan. Ke atuh sakedap. Keun sanesna ka katerbi heula. Cek palebe. Paramlan onggek. Duanana tuluy ngarempokeun heula ka Bah Rustam jeung sejenna anu keur jongjon bae leumpang kulantaran rek ngudag waktu asar teh di masjid supaya berjamaah. Sanggeus kabehana rada jauh pok palebe nyarita deui. Kuring ayeuna tiasa masihan mongolongan ka Bapak. Kuring terang kumaha kalemahan Bah Rustam. Mung kira-kirana aya teu jatah kanggo kuringna persenan maksud teh punten ye. Kuring mah terus terang bae da ieu mah bisnis. Cek palebe. Kulantaran paramlana bener-bener butuh, maehna geus teu mikir deui langsung bae nganyakeun kana omongan palebe. Pasti atuh palebe. Abdi oge moal hilap, pasti abdi masihan persenan ka palebe. Palebe mun dimungaheun, tapi kedah jelas heula ti ayeuna kira-kirana sabaraha paramlan bari masihan ka kuringna. Kumaha lamun 300.000? Cek paramlan. Palebe gogodeg. Adi teuing sakitu mah 500.000. Palebe anggar gogodeg. Atuh teras sakumaha hoyongna palebe? 5 juta lah, 5 juta. Tembal palebe, paramlan nyurang. Tepat eta teh palebe. Kapan palebe mah ngaseukur masihan monggolongan sanes ngisal galih tanah. Nah nunungkeun sampai 5 juta. Cek paramlan kabeuratan. Nya eta mah teu langkung paramlan. Lamun paramlan keukeuh hoyong api milik eta tanah. Eta salah ti kuring mah sakitu. Pamin teu nya sawios. Cek paribasa oge wantun galeuh teu wantun ulah geuleuh. Cek palebe meuli rada mesem. Jalma anu ngaranamlan ngahuleung. Yo jalma bener-bener rek ngamanfaatkeun aing kieu carana mah. Kudu kumaha hari geus kieu. Tapi aing memang bener-bener butuh. Geureuntes paramlan mikir. Keur kitu teu kanyahoan ku palebe jeung paramlan, teu jauh ti dinya aya saurang awewe anu ngintip ngadenekeun omongan palebe jeung paramlan. Si oreng eta awewe teh Ceu Ida tukang renten teh. Aya naon eta palebe jeung jalma eta?
Aing mah penasaran. Gentos Cida beri tuluy leumpang beri dodongkoan dina sahana pun tangkal wera. Sanggeus rada merenah, reg eureun Cida beuki lancung-lancung bae ngadenengekeun. Keur kitu kadenge deui Paramlan cumarita. Nya atuh musim kuring di satujuan lah palebe. Nya aku kuring palebe bade dipasihan 5 juta pami usaha hasil. Pokona sim kuring mah hayang kapeser eta bumi teh. Cek Paramlan. Ya syukur atuh pami kitu mah. Hayu atuh ayeuna mah cuang buru-buru ka Masjid. Kayak di ditu kuring nu nyariosna ngawakilan bapak. Insyaallah dijamin hasil, Pak. Paramlan unggek satuluyna dona leumpang deui rek muru ka Masjid. Ari Cida anu keur ngintip meni kerung. Waduh, palebe cenah rek menang persenan 5 juta ti eta jalma hasil jual beli tanah, hasil jual beli imah maksudnya. Tapi masahanya. Tapi apa dulu teh masa bae masaha? Nu jelas mah aing oge kudu kabagi yeuh. Ku aing meuneh dituturkeun. Gentos Cida tuluy mahena leumpang nuturkeun ti kajauhan. Ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin, hapunten kakiranganna mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.